urang nu teu mondok ngan sakadar sakola sanawiyah atawa ada sakola SMA doang atau kuliah geus teu pernah ngaji tauhid di pondok pesantren atawa ka kiai nu bener ka tauhidanana langsung nyana toto rekatan ijazah zikir misalnya sambarangan bae atawa menang di bukunya na tengah peuting langsung zikir bae atawa neangan tempat nu sepi di handapeun tangkal caringin digeges ya langsung nyana zikir bae illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aya nu ngagenyai nya aing pangeran cak oh pangeran alhamdulillah geus maneh mah ditarima ibadah anjeun geus teu kudu salat teu kudu ibadah maneh geus ditarima jadi wali nuhun pangeran ambu eta pangeran lunta-lento ka tanggal caring tuh